Assalamualaikum Bapak Ibu, hapunten ngawagelang wakosna. Nepangkeun abdi tiasa mampu di luhur, bade masihan patarosan perkawis Sunda sareng sakola upami bari difilmkeun ke sawios. Serius. Nu hiji, upami satu poe di bumi ngangge basa naon? Bahasa Sunda. Anu kadua, kunaon basa Sunda atau jarang diangge ku sapopoe di bumi? Aya gengsi jarang diajarkan atau tos sejaman? Ya jarang dijalani. Saur ibu, kumaha cara dipikeun bahasa Sunda terus dipake tina bersauran sapopoe? Aya diajarkeun ku kolotna, diajarkeun ke sakola atau dicontohan di pemimpin daerah. Nah dicontohan tuh. Pemimpin daerah. Pun anu kaopat, kunaon barudak ngora resep make bahasa Sunda, kadang make bahasa Sunda tapi bahasana kasar. Aya teu diajarkeun ku sepuhna leuwih gaul atau teu diajarkeun ku sakolana. Anu aya teu diajarkeun ku sepuhna, aya leuwih gaul, aya teu diajarkeun ku sakolana. Leuwih gaul. Anu kalima, kumaha upaya urang sangkan bahasa Sunda tetap dipake sareng ngangge bahasa lemes? Aya diajarkeun ku sepuhna, diajarkeun ku sakolana, dicontohan ku sepuhna. Anu kaenam, saur ibu sakola anu kumaha anu diperjogikeun di zaman ayeuna? Aya sakola nu kajangkau biayana tapi programna alus, sakolana mahal jeung programna alus, sakola gratis tapi programna alus. Sekolah gratis programnya saya. Anu katujuh, sakola nu programna alus sapertos kumaha? Aya programna aya pembiasaan ibadah hungkul, programna mung saukur nambah ilmu hungkul, programna selain pembiasaan ibadah jeung neangan ilmu ditambah katerampilanana, programna aya pembiasaan ibadah neangan ilmu, katerampilan ditambah ngamumule bahasa Sunda. Eta tadi Aya tilu gitu. programna selain pembiasaan ibadah jeung neangan ilmu ditambah katerampilanna. Atur nuhun kana perhatosanana, mugia urang sadayana aya dina panangtayunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.